Bool hareeng. A few moments later. Betianan boheng alias bool hareeng. Ari hareeng teh panas. Panas lantaran ngadaharan wae samel kabeukina. Jadi we mencret. Mencret teh siapa? Ari ngeureunana makmung. Kitu kulan. Sim kuring oge salah sahiji kru di tim Asa Sarawak. Jadi anu sakali-kali bakal muncul ngaramekeun channel ieu nya, channel Asa Sarawak. Bakal ngebodor sok sanajan garing gitulah. Jadi gampang tinggal nyeblok.